Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ats-tsalitsu ari anu katiluna anta murahu eta yen marentah anjeun ka ieu sinamam bitarkin namimati kana ninggalkeun namimah. Wa tanhahu sareng nyegah anjeun ka ieu sinamam anil istimrori tina ngalanjutkeun afiha dina itu namimah. Amalan karena ngamalkeun biqaulihi ta'ala kana dauhan Allah ta'ala. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur kudu marentah anjeun bil ma'rufi kana kaalusan. Wanha sareng kudu nyegah anjeun 'anil mungkari tina pamungkaran. Ar-rabi'u ari anu kaopatna ala tusia eta yen ulah nyangka ulah ngagorengkeun anjeun adzona kana sangkaan bi akhika kadulur anjeun al-ghaibi anu gaib. Fa inna zalika karena sayaktosna itu tusi adzon haramun eta haram. Wala yasduru sareng teu bijil ieu suudzon illa man kecuali jalma illa bin sayyi'il af'ali kecuali ti gorengna pirang-pirang pagawean. Kama seperti perkara qala ngadauh saat Mutanabi Syekh Mutanabi rahimahullah. Idza sa'a di mana-mana goreng naon fi'lul mar'i pagawean hiji jalma saat tah goreng naon dununuhu pirang-pirang sangkaanana ieu si mar'u. Wa saddaqo sareng ngabenarkeun ieu si mar'u makana perkara ya taduhu anu ngabiasakeun ieu si mar'u kana emak min tawahumin tina nyangka-nyangka. Wa ada sareng ngamusuh ieu si mar'u muhibbihi ka nu mika cinta ka mar'u biqauli idatihi kalawan ucapan musuhna ieu si mar'u. Wa asbaha sareng jadi ieu si mar'u fil lailin dina hiji peuting minasyaqi tina kamangmangan mudlimin anu moekeun. Wallahu a'lamu bishawab.